Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng sumping di channelna Yana Ardana. Kumargi ieu channel nembean. Oge ieu podcast nembean deui. Jadi nyuhunkeun bantosana supados di subscribe, di like oke di komen. Oge ieu teh podcast nembean jadi bingung itu bene mana naon jadi ieu mah urang ngacabruk lah. Capruk Tapi we teh mah. cenah mah ieu si Kang Dias teh cenah aya pengalaman dina waktos mondok kapungkur jadi santri jeung anu santrina ge atlang-atlengan ka mana we ka mana. Ieu mah urang nyaritakeun kumaha salama pengalaman jadi santri teh. Itu Kang Dias, damang Kang Dias. Alhamdulillahirabbil alamin. Kumaha sabalarna Kang Yana? Alhamdulillahirabbil alamin. Eta Kang Dias. Kumaha Aduh kumaha ieu teh? kumaha kitunya pengalaman jadi santri teh gitu. Oh. Boh dina kabungahanana, boh dina kapeurihanana gitu. Kumaha jadi santri gitu, santri anu santri jadi santri modernnya dia Kang Dias jadi salapi teh anu. Salapi. Serba ieu na kusorangan. Kumaha eta kumaha Kang Dias? Ya, pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun tos ngerasakeun ieu ayeuna naon teh biasa dongkap kana ieu channel gitu tah. Ya, walaupun urang ngarintis mudah-mudahan kapayeuna mah channel ieu sing janten channel anu bermanfaat. Amin. Umumna kangge diri nyalira ayeuna atuh kangge anu nonton sadayana sing ngajantenkeun nya sasiereun sabeunjeureun janten ilmu lah gitu. Amin. Ya kitu emang nyana pami salami mondok mah nya aku kumaha gitu. Nya tos anu sakitu kepiatur. Assalamualaikum. Kela. Kadek kebukaan itu geus deui. Ieu sok nervous aya hareupeun kamera mah. Cuma ada ngerokok tuur aduh. Biasana kan tara di kamera itu biasa namanya teh. Di kamera, Di kamera tuh ditonton ku mang ribu-ribu penonton. ribu sugan eta oge. Sugan jeung sugane urang. Jadi kumaha aya mah inti deui ya eta kumaha. Inti deui nya carita pengalaman jadi santri jadi santri mah da ayeuna namina santri gitu mang ya nanya. Sintri. Jadi ai santri mah paribahasana kieu dididik di gunung ngarah teu adigung. Dididik di sawah ngarah someah cenah. Tah kitu wae ngaranna santri. Artina teh kieu jadi urang teh dididik teh supaya urang teh boga ilmu tapi ilmu eta teu ngajieun diri urang adigung kana ilmu. Dididik di sawah ngarah someah teh supaya urang masih keneh ayeuna handap asor DP ramah tamah ka sasaha gitu. Jadi kusabab urang jadi santri oge ngaji teh bukan berarti urang teh anu ahli ilmu. Anu ahli kasayanya. Tah eta. Oge da urang mah gering gitu. Sabab kunaon mangyana kudu diingetkeun cenah ayeuna cenah cik tatangga maneh cenah kaluar di kobong teh cenah nya anger we cenah kalakuan cek gitu. Perubahan cenah gitu. Keun yeuh lamun misalnya dibalikeun anu dipasantrenkeun teh jelema nu bener atau jelema nu hayang diajar bener. Tah gitu. Di mana-mana di pasantren mah jelema anu hayang diajar bener. Berarti nu ka pasantren teh jelema anu hayang memperbaiki karena segi ada neangan adituna mah ilmu gitu. Tah ayeuna kana ieu naon teh tadi suka maupun duka gitu. Anu suka maupun duka jadi santri kumaha gitu tah. Ieu hal anu suatu menarik gitu nya. Tapi saacana ngabahas urang kudu deula gitu. Supaya teu panik gitu. Soalna astina mah ieu kade tong ieu tong teh SBC ya. Sebatang naon? Cow. Sebatang mah tuh langsung wassalamualaikum tutup channel. Tong SBC sebatang cow. Ieu mah SBC-na sebatang ceria. Ceria ieu. Sebenarnya ieu abi paminya ngerokok oge ciga nu kalem pada mah tuh ngeroktok aja beun kamera. Ieu nya misalnya sadayana urang ieu heula ieu kudu deula jadi meh naon teh nyaritana meh. Jadi santri mah mun teu udud
asa kumaha asa kurang ibarat tuang teu minum. ibarat tuang teu minum matakna kan santri mah naon teh santri bila udud wasama i bila nujum cenah. Jadi kumaha Lamun santri anu udud lir ibarat ayeuna langit nu bentangan di panangna teh teu enak we cenah gitu. Tapi da eta mah hanya segelintir gitu nya. Keun we santri loba santri ge nu teu udud gitu kan aya tapi mah teu bisa dina leupas udud. Sok loba elat santri mah. Ayo. dokterna mah 684 234. iklan teh ieu Sugana atuh. Aya meureun ah. aya meureun namun 100 Sugana atuh. kumaha sok aya nama urang eta gini anu Suka jeung dukana jadi santri jadi santri. Dalam artian ayeuna anu duka rek yang suka heula aya. duka teuing ieu Aya duka teuing mah. Tutup we channel tuh. Ya, Suka, antara duka. suka atau duka gitu. Lamun ayeuna urang di mana ge kita duka heula Duka duka heula. mah sok suka berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian gitu. Soan benang-benang tenggelam kumaha eta nu duka Anu dukana jadi aya duka nama ngaranna santri mah sok meurih gitu kan nya. Dalam artian kieu duka teh bukan berarti ena sedih orang dalam naon teh kesedihan anu berlebihan tapi lain didinya kesedihan orang kadang orang menyadari yen bahwa dosa-dosa orang teh geuning nya siga anu ngaji di imah teh asa pang aingna asa pang jagona maca Quran asa pang lancarna datang ka pasantren mah nol eta bener sok itu tah eta si rumus mah tong ka pasantren nya urang we nya di dieu teh ngarasa asa urang teh ahli ibadah gitu tong ka pasantren ka pengajian we heula eta tuh geuning batur mah gitu ya. batur mah urang teh can aya sateuy kukueun gitu paribasana mah tah eta jadi artian dalam duka nanti bukan berarti ayeuna kumaha gitu anu kahiji meureun dukana emang sonona pasti ke orang tua gitu kan aya namanya hidup di pasantren mah geuningnya teu bisa balik gitu bisa balik kan pasti aya waktuna tanggal-tanggal tertentu aya ceurigna teh kapungkur kapungkur waktu salit eta abdi aya jadinya nangisna karena posisi abi masih keneh kecil gitu tapi enak terus beranjak dewasa mah mangyana justru abi hate leutik ya nya abi jujur hate leutik abi gitu hoyong uih deui kaayaan kieu mah ke pasantren sabab naon aing ngaranna di pasantren moal apal kararepet kali lieur dunya gitu nu apalna teh ngaji ngejo hees gitu kalau di pasantren mah apal anu herang paur komo jahil ya gini tah aya nama rek kesan rokok ai sok sabab rokok juga nungeun nu 2 kilo 4 atuh mah gagah lain ieu mah lain nyuguhan tamu kalah tamu nyuguhan ya ieu teh kumaha boga channel teh atuh nya tah makana dari etanya sok bantulah supaya ya nu gaduh channel teh nyuguhan ka tamuna kumaha lanjut nya dalam artian dukana gitu jadi urang teh ayeuna teh naon dalam artian tadi ingat-ingat akan dosa-dosa urang terus perih jerih payah dina ngapalkeun urang eta anu tiap wengi punten ya sanes bade ujub dia takabur gitu tapi emang dina urang tengah wengi nyaring gitu kan di ayeuna posisi batur tidur posisi batur enak keur kalulem urang kan posisina ayeuna naon cungelik gitu paribasa beunta dina tengah peuting jeung ngapalkeun apalan gitu nu disebutna sorogan teh komo lamun isukna rek ditalar sorogan teh weuh kaweur atuh rek di dapur rek masak keur di baju kabeh ngapalkeun da sieun ditajir teh teu apal dihukum eta nu ngajian eta dina bab tuang lain bab tuang ai bab tuang mah tarariweuh santri mah paribasa aya kejo isuk ge asal bau sangu jadi tuang atuh ku santri mah gitu kejo anu kamari oge gitu sangu anu kamari oge tapi alhamdulillah sakumaha yen abi ayeuna katakanlah ibarat anu masih keneh menanak nasi dina kastrol henteu dina kompor gas bari jeung ku suluh
ibaratna ayeuna ya lamun eueus suluh moal bisa ngejo gitu mah bisa ngajian sangu gitu. Mata lamun usum hujan suluh teh baraseuh. Wayahna eta nu sisi pasantren jandela kusen kabeh dibobokan ku santri. Lain soalnya teh mun usum hujan eta si hujan jen kuahna gitu. Pokoknya mah eta kusen imah kosong dah ya kusen ya naon wayahna ku santri beak jadikeun suluh teh. Komo ieu mah teh balong ajengan mah nya Dibedahkeun. Aduh, Ampun Gusti. Ai masalah tuang mah alhamdulillah salami abi. Tuang mah ngaliwat mah pasti aya wae. Ari mah teu terang nya eceuk ya mah. Soalna abi mah teu kantos pesantren. Jadi eceuk cenah ieu mah. Eceuk kumaha tah cenah ngadangu teh. Eceuk santri mah teh nya. Nah kitu teh tuang sangu aya lauk pauk eueuh cenah. Ningali balong cenah itu asa kulebakan elok tinu loba cenah. Pas ningali aya ajenganna cenah. Bedahkeun. Tapi ku bageurna eta nu jadi guru gitu. Jadi guru. Eta ku masih kumaha ku santri ge nya. Ikhlas we. Santri urang. Nah, nu penting mah asal ulah balong batur udah bedahkeun api omongeun atuh. Tapi alhamdulillah sih sapanjang abi mah santren mah masalah lauk pauk mah. Jujur abdi kapungkur ngaliwat sareng di ditu mah di kobong abi mah jadi aya namina teh peternakan hayam. Eta teh hayamna teh hayam anu petelur. Jadi kieu, lamun misalna urang geus ngaliwat ya. Eueuh deungeunna lumpat ke kandang hayam. Cik aya hayam nu ngendog. Mun aya nondog langsung dicokot. Haneut keneh dina sumberna gitu. Langsung dicokot dikumbah heula endogna langsung dikocok. Hayam nu saha eta teh kayakna? Alhamdulillah hayamna masih keneh anu santri. Anu santri keneh. Bisi nu batu. Nu batu mah. Ya keneh alhamdulillah anu santri gitu alhamdulillah. Sampaikeun nya tuang mah lah amun teh jeung kocok endog kadang jeung sambal hungkul. Da anu penting mah asal keeusian sangu santri mah eta. Eta dina sisi dukana anu matak dina sisi duka eta teh ngajantenkeun ayana naon? Meurih diri teh di dinya. Janten urang teh ayana kemandirian urang teh timbul di dinya. Sagaresna. Jadi ibaratna mah pami ka abi ge sok nyaurkeun kieu cenah. Kang cenah resep cenah ningali tuang teh tara loba hese cenah jeung naon age beres. Sabab asal muasalna di dinya. Tapi cenah mah ayeuna tos keluar di pasantren tuang teh pilih-pilih. Tapi mau lah beja-beja nya sebenarnya mah. Abi tuang teh hayang nama jeung wagyu. Wagyu A5. Teh kadang eta dina sisi dukana lamun dina sisi sukana mangyana tah. Wah eta mah seueur pisan. Komo pamitos aya ayeuna namina teh pasaran. Pasaran bulan Ramadan teh geuning kanya di kobong mah. Kumaha pasaran teh kumaha? Aya pasaran mah eta mah hiji kitab. Jadi dina hiji dina sapoe eta teh ngajelaskeun teh ngadareleng teh kudu aya misalnya sabaraha jilid gitu nu kahanca teh. Karena ngaos dina takrib ya sabaraha lembar, sabaraha halaman di ngaos gitu. Karena aya pasaran eta mah lamun misalna enak rek ngalogat da hese soalna maca kitabna gancang gitu. Ya eta mah pasaran eta mah umum, terbuka untuk umum. Rek bapak-bapak rek saha oge. Salah sahijina anu ngajieun emang bener gitu nya. Bungah gitu. Amat bungah naon ketika ayeuna kan aya pasaran kitu mah tuang teh rujung. Cenggol nu karitu aya teh. Bagian santri nu masakna teh tah. Pas beres masak itu kan santri mah can tara ruang batur heula tuang mah. Tah begitu batur disareupeun guru teh dak cenah kade orang daang heula cenah kageruan bagian meakeun masyaallah eta nikmat pisan jadinya bungahna oge bunga santri mah gampang manggih kejo geus jeung jengkol anu sakaritu mewahna oge geus bunga santri mah gampang ngajen bunga santri mah berah gitu atuh ibarat ayeuna aya nu nitah nandur gitu nya di sawah nitah macul gitu sok diburuhan 15.000 20.000 kadang panggedena 50.000 gitu nya
Da eta teh langsung dibeli ke naon sok bako. Tapi ieu teh Kang Dias teh lucu oge jadi santri heula nya. Jadi santri teh SMP-na maga lompat ka SMP mana teh? 11 Ka SMP 11. dina karawitan. Tah dina karawitannya kanu seni. Seni. Tah dina SMP teh lompat teh ka STM nyandak jurusan body repair. Body repair nya eta damelna nepi ka damelna teh kalah ka farmasi. Dasar milikna kitu kedahna kitu jalanna urang teh tiasa menduga sesuatu nu urang diekspektasikan geuning realita Allah mah teu kitu gitu kabuktianna abi mah ieu nitip gitu bisi kebiasaan keur sakola ngadempulan obat teh didempulan kayak terus dicet jadi kayak obatnya jadi pelangi tapi sebenarnya mah sok aya obat anu berwarna kitunya menang hamplas abis sebenarnya damplas naik dicet tapi ulah sih pelangi mah eta menandakan bahwa kaum LGBT ya kitunya suka dukana jadi santri pasti anu di dieu anu berkesan gitu nya berkesan pisan pastilah kantos ngalaman anu di dieu oge anu entos naon teh kana robong pasti ngalaman pahit suka dukana jadi santri siga kumaha pasti kealaman. Santri salapi mah nya santri salapi mah komo lah komo paling berkesan pisan gitu komo ayeuna kami ibarat nama anu emang bener-bener jika jebolan kan abi guru abdi pangarsana Ustaz Dendi jebolan di Gentur pannya yang di ditu daerah Cianjur gitu emang bener-bener gitu ibaratna eta aya kompor gas dispenser bahkan dugi ka nya naher-naher cai oge wayahna kudu ngahurungkeun heula TV teh aya nya aya nu karitu sadayana. Bukan berarti anak tentang persoalan naon anu seueur dikatakan di luar sana lah tapi kan lebih ka ngadidik ngadidik orang supaya orang tuh jadi pribadi yang disiplin yang tahu dengan waktu gitu karena enak teh saeutik jalma ketika nonton TV dan ketika main HP enggak jelas karita nama alaman ku abi ayeuna gitu nya gitunya gitu teh kalau di pasantren teh di suguhan segala aya TV HP aduh asal lebaran mangge nu kitu teh Gusti nu agung ayeuna kumaha ngajar ulang kali ayeuna alhamdulillah sasiereun sabeunyereun sok sanaos kitunya anak ilmu saalit oge gitu tapi diamalkeun mah insyaallah janten manfaat gitu ayeuna mah kitu we keseharian oge mangnyana janten ayeuna mah kadang pamewisi hiji tabuh 3 ka bumi teh natepan asar terus natepan asar lanjut kulem tah bada magribna ngajar ulang kali gitu tah eta aya ieu teh carita pi kalucuan teh gitu zaman ngobong aya kapungkur namina teh si Pipit kumaha waktu mas santren di Banjaran di Arjasari pami uninga mah baheula sok aya ulin ngadu muncang geuning ngadu muncang nu sok diangge Samara jadi si cangkang kan si muncang teh asina mah teh kitu geledagan aya cangkangna buleud lah gitu paradag si muncang eta teh sok teangan kojona nu pangteuasna cara ngaduna teh si muncang jeung muncang didempetkeun tah kitu tah didempetkeun kitu si muncang jeung muncang teh terus si luhurna teh di landasan ku awi terus didagor tengah-tengahna teh make palu satarik-tarikna anu peupeus nu ele nah hiji mangsa barudak keur ngalamuncang emang di Banjaran teh rada hese muncangna tah si Pipit dina hiji walungan ngadog oi cenah muncang loba cenah oi ieu di dieu eta mah bener ai balang dikodok mah nya muncang pas dicabut deui da waduh kan meureun apal hipu meureun nya panan eta kusabab geus ngahiji teh dina keresek dina cai teh kacayan nya ada asa dikubek mah asa muncang pas kitu lah mokot waduh
Dasar eta mah baheula halaman gitu zaman santri eta mah abi waktos SMP eta mah halaman. Cuman aya nu ka dieu-kadiekeun mah ke halaman anu bodor mah teu aya sih karena ka dieu mah ngaosna terus mulai terang karena bahwa pesantren teh kudu serius gitu eta di SMP mah nya masa-masana ieu lah geuning kan sok aya heureuyna gitu. nya sok aya heureuyna kitu lah. Tapi da emang Meh ieu teh kan meh nyaman gitu di suasana pesantren nya kan. si aya nu heureuy-heureuy Kantos wae mah. kabur? Abdi alhamdulillah kapungkur waktosnya di Banjaran abi sempet bade kabur teh. Bari jeung eta tos hareup gapura balik deui ka Kobong. Da teu apa balikna ke angkot naon. Tapi alhamdulillah ku ayeuna mah abdi teu acan kantos naon kabur gitu justru nu aya ge hoyong euih deui ka Kobong teh saking ku naon betah kitu nya di Kobong teh gitu. Nama sibukna ku damal meureun. Ayeuna mah sibukna ku damel abi teh Ngumpulkeun kangge si dia. Dia yang belum tahu jodohnya di mana gitu kan ya. Iya bisi Itu nonton ya. oh itu da ai masalah jodoh makeun aya di tangan Gusti balikeun jodoh pati bagja cilaka cikolot mah nya. Tapi aya ayeuna. Hah? Aya ayeuna. Aya meureun. Sok we sama ai masalahna gitu malah cemewe mah nomor berikutnya. Ya kan peperiheun mun cenah di santri mah. Kerja man di pesantren di santri mah. Sesah Suratan sih emang ya yang nyawa mah api-api jajan ke tonggoh padahal ngalungkeun surat lewat jendela teh tah wer eta teh aduh ku saking kumaha nya disiplin di Kobong gitu tapi ABG pengalaman sanes wae di Kobong ya na ciga abi berkecimpung dina dunia hadro pengalaman iya grup hadro aya Takipul Kulub jangan lupa di subrek and comment. Oh ya channel ya. Aya channelnya Takipul Kulub dong lihat di situ ada saya. Dulu kalau anda tahu saya itu sering mengiringi pengersana Habib Umar bin Rafiq di Majelis Isain Bang Alawi. Waktu saya rutinan kene aktif di Masjid Agung Raya Kota Bandung. Bagian naon? Abdi salaras nama bagian Jepang. Abi nyepeng Mik. Nyepeng mik abi teh. Abi bagian nyepeng panggung mah teh oyak. Terus abi salarasna nyekel bagian hadroh. Khususnya di bagian hadroh abi nyekel. Hadroh teh nya eta bagian gitu hadroh teh. Sasahijina abi di bagian hadroh sebelum Covid melanda abi aktif pisan kapunggur bade ka mamana ge kantos ayeuna mengiringi Pak Kiai Hariri Kiai Ahmad Saimul Apip gitunya Kiai Ahmad Sutana alhamdulillah kantos gitu ulama-ulama anu kondang gitu kan anu ibarat nama terkenal di Tatar Pasundan Jawa Barat gitu alhamdulillah kantos mengiringi gitu kecuali Habib Syekh acan eta mah tapi keinginan mah hoyong ngiringi gitu berarti lulusan pesantren tahun hilap deui kami kan eta seueur pundah-pindah teh jadi acang-acangan jadi terang gitu lulusnya ya dah nah gitu selain kanu hadroh ge abi aktif dina silat silat di mana silat perguruan kapungkur kantos di Gajah Putih teras di Kutagaluh sampai ayeuna anu natep dugi ka ayeuna paling lami di Cimande ayeuna tari kolot Cimande Cibintinu paling lami alhamdulillah abi ya santri mah silatnya kudunya nya santri mah eta kunaon ayeuna urang kudu diajar silat sangkan ayeuna urang nganyahokeun kana anu musik malikeun urang teh saha tadinya jadi silat bukan berarti geus bisa jangan jago tah eta bukan tapi lebih ka ayeuna belajar silat teh bila mana gitu jeung ngajaga diri urang keluarga urang kerabat gitu kan nya bila mana anu arek ngaroga hala anu macam-macam urang panghareupna pasang badan sok sanajan kumaha engke we gitu geus prak-prakana
nama lain jang urang meh jago gitu. Lain meh jago silat tapi lebih ka ngajaga gitu. Ngajaga lembur, ngajaga keluarga eta. Bukan ngajaga si dia lah ya. Ngejaga si dia mah. Si dianya juga ngejaga aku. Aduh. Ya lah ieu mah da naon ngaranna teh ngawangkong saayana mangyananya jadi di usabab ieu mah awalan jadi saayana we saayana gitu. insyaallah hareup namanya Ya, payuna. Mudah-mudahan channel tiasa berkembang. Amin. Ya mudah-mudahan kape nama ya podcast anu mungkin pengalaman sami jeung anu nonton gitu. Muhun da anu nonton, sok nu nonton bila mana aya nu bade request ya hayang di podcast ke naon gitu kan. Biasa antun di komen we. Ya kok abi di naon teh disimpan di bawah ieu tah. Naon? Ya, naon kopi. Aduh. Tapi abi bade nyaurkeun ieu sakedik ilmu mangyananya kangge sadayana. Nya ieu malah ibaratna urang sharing heula sakedik. Ya mah serius heula nya. Janten berarti nabi itu serius ya? Dianya juga enggak serius sama aku. Kumaha. Serius heula ieu mah. Nya eta teh bila mana urang ayeuna manggihan kararepet di dunia, manggihan ayeuna kabingung di dunia hiji naon perbaikilah urang dina salat, anu kaduana seueurkeun urang tawasul ka baginda urang sadayana habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng kadituna ka sultanul auliya burhanil asfiya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu syirrul aziz. Ulah hilap tawasul kadua eta sareng tawasul ka guru urang eta anu nimbulkeun urang janten mahabbah hidmah syir di Allah turun teh ngalangkungan ilmu rahasia tah lewat tawasul eta bila mana urang aya kararepet nanaon percantenkeun can Allah teh pasti bakal nulungan urang sadayana. Masalah ayeuna jiga abdi sakola itu ieu naon damel tiasa ka farmasian teh ujug-ujug. Tah eta mah emang rezekina gitu nya, rezekina di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah eta teh salah sahijina ku abi bocorkeun rahasiana eta. Tawasul jeung dina salat eta. Nu matak nya nguatkeun gitu. Maena planning ka payuna teh. Planning ka payuna insyaallah. Bade ngatakeun si dia. Si dia wae. Margi ieu tak masih kene ya ketanya. Disebut single ke atas. Aya gitu. Dah aya masalah eta mah kumaha rahasia ilahi eta mah, rahasia ilahi gitu kan. Ayeuna disebut ayat tiasa ngagaduhan, disebut ayeuna single. Kumaha Allah teh sudah mempersiapkan orang dengan jodoh yang terbaik tapi di versi Allah. Bukan di versi kita. Hareudang. Panas. Nah, gitulahnya kangge ngawalan mah cekapkeun rasa kitu we da ieu mah ngawalan gitu nya. Insyaallah kapayuna mah upami channel berkembang mudah-mudahan kita berkembangnya. Amin. Pasti insyaallah. Tong hilapnya dibantos kangge subscribe-na, like, komena. Tong hilap pokoknya di subrek lah. Subrek pokoknya mah. Karena subrek dan komenan Anda semuanya menjadi prioritas kami. Eta karena ayeuna naon teh komenan Anda semua gitu yang nonton para pemirsa menjadi motivasi agar kami lebih semangat lagi mengembangkan channel ini. Hatur nuhun Kang Dias. Sami-sami Kang Yana. Ya dicekapkeun rasa kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.